Kue pancong dijieun kado si ocong kos Aliando. Aduh matur nuwun mah Aliando kos Aliando. Ya banyak kue pancong dijieun kado tukang gendang kos Aliando pugu geus sakabom sia. Batur lain gitu awi mah. Kue pancong di luar pare, si ocong majore. Rame kan? Kadang-dang kemenungtung tukang gendang tutung. Oh, kenaan gitu. Aing mah orang gua di alam lu. Oh, di alam goma, gerletik. Oh, ngalemna kieu si Katep si Paligel si anak lajak cenah kitu deh. Ini anak lampuyang gede. Anak lampuyang, anak raja. Maksudnya si anak raja, anu kasep si anak raja gitu. Si Paligel, si Katep, si anak raja. Gitu pendengaran ge anak mah petalan, anu tengah ka anak. Ulah teurik teh Katep, ulang ka pacal, berat mata gitu. Pacal naon? Pasar. Ulah teurik Katep ke urang ka pacal. Di pacal urang meuli tonge. Jam naon tonge? Naon gitu? Toge. Toge. Oh, toge kan? Ulah teurik Katep ke urang meuli tonge. Ulah cilik pe Katep balik di pacal tuh, aya emok, aya kebok. Aya eme, aya bebek. Ya. Aku dijorok, mama dijorok. Aya kebok, Emok, aya embe, aya bebek. Kwek. Oh bener kan? Aya ayo bisa nembang bebek lah. non. Ih, masalah nembang mah baheula ge bisa, Mang. Ya, ulah kekembangan bismillah gimana aing. Kula mah ulah nembang, Mang. Ngagendangnya di jero beuteung geus bisa ngagendang kula mah. Atuh pantesan beuteung mah sia. Masuk angin beureum. Udah gua deh berubah ecet oet. Jolong cumi-cumi Mang Ocong mah recet bae dino poe. nyolong ini. Tuh, itu doang ini aja. Ini usul pakai gorga labu. Beduk kendor. Kita pun aja dori. Deru masak susu nangis kalendor. Laku disodor-sodor. Bawa itu. Kalau tadinya nyolain. Mentang-mentang ke laku ya kakak susu mulai. Dapu air di sisi pagar. Sabelah dihapan kalong. Susu air dipakai angel. Sabelah muncul ke kolong. Apa dia somai-amain penglihat ekot tapi kacok mau ancam susu. Aru-aru bae teh bisa ngawi kadinya. Ulah ka susu isin. Ulah susu. Ngomong sing tiris ieu mah. Ngomong susu. Isin. Ulah itu Karawang kaji amis turunnya di mobil tanah. Terus aya parawan gada kali susu ngambai ka tanah. Nang kelong wewe batu. Cenah ulah ka susu. Cenah isin. Mana ieu dunya? Nyentek tak loba talian. Susu komplek loba daki. Kuwi parah. Benar. Awena berdakian lu. Kayak gitu. Zaman karyawan, zaman juduan, zaman artis. Isuk-isuk malah lanjut. Mandi. Oh digosokan deh. Sawada, sasipat, salipen. Songkat minyak. Minyak bensin. Jebelum. Minyak seni. Oh, mata. Nyamper ka baturna. Tekanya gitu. Kemana jablay peot? Lain guna naon mamang, kula mah inget ka susu sok nyaho hayang bebadean teh mamang. Lah nyamannya asal susu. Asal susu lah nyaho kula. Capandera, Indomie, yang susu tepung mana? Teu nyaho gunaannya tukang nyusu. Kumpulnya nyaho Capandera di mana asalna? Susu Capandera di susu sapi diperlap dikakalengkeun. Ayo. Capandera di susu sapi keneh dikakalengkeun sarua bae. Nah, susu tepung mana? Susu tepung asal nama di susu sapi cuma dikeringin eta ngaranna susu tepung. Teu bisa. Pan teu bisa. Susu tepung mah ayana di nini. Naon sebabna di nini? Kitu kan teh capek di hiji pun tepung tuh. Susu aduh begitu mah. Sudah orang udah dipikir. Oh gitu. Nanti bisa dikalikeun mah nya. Oh diparieukeun gitu. Cak Mamang jadi kayak parawan, rangga, ini aya perbedaan cak Mamang. Aya bedana tina naon? Ki jeung cebok. Lah gitu-gitu kayaknya modelan. Beda. Coba lamun bener-bener Mamang nyaho, iih parawan kumaha coba? Kencang. Coba nu kumaha? Parawan dulu. Nah, roba parawan mah. Maafwan. Teruan maafwan. Karyawan itu.
Kata kencang. Oh, sabu berarti anak ibu lamun gina kencang kena berarti perawan. Udah deket-deket. Kunaon Kucing tak kepret. eta perawan. Lamun ki rangga Ayah buntutan. bututan. Itu cok. Oh, kumaha coba? Oke, gitu barang dah kali ya. Oh, Maaf dah. nang budak batur. Eta rangga. Ayo bututan. Lamun ini. Ih, ini suri teu lah mamang. Juga ini nama pareot bidang ngempos. Kunaon gitu. Ngempos. Kompos. Tujuh. Iya. Oh, coba ikut ini dulu. Kunaon? Yang ayah yang kan diperkosa. Makanya tetangga kan dia. Maaf nih. Iya lu. Ya. Beak apa yang betul? Ocong tetanggaan itu kan ngintip, ocong jadi sisi saya sih. Kalau beda lu di sini. Lamun cebok parawan. Cebok parawan mah api kalaunan. Api kalaunan. Oh, kumaha coba? Ada parawan. Iya, tapi jangan ya. Ih, bola-bola mana udah gak ada di yang lu. Eta parawan. Lamun randa cebokna. Dohok dikenceng. Oh, kenceng. Kumaha coba? Wah. Kata enggak. Non war kayu. Yang maki ini Iya, deh. Suwe. Ya cemprang sia. Lamun ini. Ini seueur lah. Isi naon? Cebokna mah nasehat. Kumaha? Urang keur kieu bae. Cebokna kieu. Ulah kapok. Ulah kapok. Atuh urang isi lah setembal kurang moal. Kan ini gebeuki bae. Iya, saya pasang ge hajar we. Kancam ini sih ya. Urang paling seneng Lud. Kunaon? Kamu ngahibur orang Sunda. Oh, urang Sunda. Urang Sunda, urang Jakarta paling seneng. Oh, ai gitu sebabna. Lamun neangan urang. Oh, lamun pergi mana ocong di neangan. Orang Sunda. Kumaha eta neangan anak? Ujug-ujug. Tanyakeun. Nu mana sih Mang Ocong? Kacurik ieu sebenarnya. Lu mana sih Mang Ocong? Eta bahasa Sunda. Lamun cek bahasa Jakarta. Ujuk-ujuk bae. Oh. Yang mana sih Mang Ocong? Kacurik ieu kadini. Oh, laju bahasa-bahasa ieu, bahasa Jawa kulon. Bung lah. Hah? Bung itu mah Kunaon? isin. Isin kumaha? Orang Jawa mah isin. Nanyakeun isin. Ai bahasa Sunda? Henteu. Ai bahasa Jakarta? Henteu. Ai bahasa Jawa? Isin. Isin kumaha? Atuh ujuk-ujuk nyangan urang deh. Oh, laju. Ujuk-ujuk kieu. Endi oconge. Saya isi terima itu bahasa itu mah sarua bae. Eta ngena ieu. Lamun cara urang mah bahasa Sunda. Lu mana Mang Ocongna? Bahasa Sunda, namun bahasa Jakarta. Yang mana Mang Ocongnya? Itu bahasa ada perbedaan, lamun bahasa Jawa. Endi oconge? Dibahas niku kula. Lamun dudukeun kuah oconge. Kuah ocongnya muncul ketuh ocongna gitu maksudna. Eta bahasa kita kuah. Kuah. Endi oconge? Kuah. Cek ocong cek lebo kuah conge. Itu lah bahasa itu cong. Dibahas kan bahasa lu ya. Ini oconge Kayak Indonesia. Ngan ngaranna salah mama ulah ocong. Satu. Antok sepertina. Endi antone? Culai. Endi culane? Padil. Endi padile? Ulut. Endi ulude? Halo, orang kaki dalam rumahnya, sekali juga bari pidato lah. Memperkenalkan diri. Oh, jadi memang pidato mengenalnya orang Jawa, lu minta tangga, sebel, benar. Siap. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wajaronya bicara jauh sih ya. Wabarakatuh, on. Berarti. Assalamualaikum wabarakatuh. Mana? Yang minta tuh Dijual berkat. ulah mangali 10.000 lah. ulah 5.000 lah. 10.000 mah lah. Makan berkat. Hanya masih kena sengitnya ayeuna teh masih kena ka abeu boboran siang urang kemarin. Masih kene mecan kapanggipan urang masih kene. Masih kena masalah beusinya nya. Itu gara maafkeun atuh. Beusi urang boga salapan kami masih kena hari raya Idul Fitri tenang dah. Ngomong pedung ael bae hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri nya. Hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Nah, Dengan emang nyatu gitu cong.
Lalu selap minal aidin wal faizin. Kalau Mang Oce mewakilkan putra tolai, iya. Ngucapkan minal aidin wal aidin. Kan ini orang minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ada sohib. Maaf kelahiran kabatinan. Enggak ada ilmu. Mohon maaf lahir dan batin besi akan kesalahan. Kan tadi walaupun terkadang itu kabeh kasus halaman. Iya benar. Lain masalah hapura, malah salah bae emang kewajiban. Iya. Kurang yang mencari hapura aja nah. Boga salah itu sejarah eta lain masalah kitu. Bener. Kewajiban sesalaman. Iya sesama muslim, Pak. Iya. Di lurus usap rambut. Janda. Usap rambut. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah atau usap di tengah. Udang ya. Iya. Di luhur. Usap rambut. Di handap. Usap apa? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah sapusar agung. Oh, sapusar raya pusar. Buja. Hari agung. Gede. Jadi Sabuja gede. Nonton.